A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha irda'u waladiha laba. Lan iku wajib ngatasi utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-garing dalam sahusana yarda ilam yujad ilahiya lamun orati nemu angin sepahya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajib irda'uhu maka wajib penyusoni ing walad wa in wujidata lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora dan paksa sepamboke in ragibatu ayaman kuatu abi maka lamun demen ya malaiku iku kang dan tikah dening bapane ya walad Allahumma wa fil asai maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawal asa kudu ngucap ingsun al-asa ulai salahuman wa utawi kawal asa maiku waranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing asaha wala karuna lan wis tuhaken wing ka sapa ulama ke kabeh wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning ini tafaqa maka lamun mubakat ya karane lan nabi wa talabat dan nyupriya umujada mitlin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya al-fawqaha tawaing dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halaika yaikilahum lamun gawe karena Allah sabawadon gang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azharing dalam mungguh kaul azhar ila zaring dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba itu siapa kos gitu. Iya mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal artikel ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, gitu kos bang kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank be deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik
nyana meureunan bangsa 100M urang 100M tak urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode da ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 orang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye jecek tukang emas ayeuna urang babarengan ayeuna sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu ih pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teu nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah yang musik kabulu bahaya cenah ieu duit cokot embung rugi mah embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya utang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat.
bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadieun bae aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang, apakah boleh menurut agama? Permintaan uang tuh menang baik, hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui, tahun kamari hutang 10 gram ku harga 10 gram, kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarin aja deui geus beres. Wallahu a'lam bishawab.